Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Al-ayah, sadaqallahul azim. Papayung agung ais pangampih kepala desa miwah jajaranana anu kusim kuring pi hormat. Para alim, para ulama, para kiai, tokoh agama, para imam masjid, para dai daiyah, guru-guru urang sadayana anu mudah-mudahan senantiasa aya dina sehat lahir batin. Amin ya Allah. Oge dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para kasepuhan, tokoh adat, tokoh seni, tokoh budaya, para tokoh masyarakat, atanapi para sepuh, ketua lembaga-lembaga anu teu tiasa disebatan hiji-hijina, teu tiasa diwincik, nanging insyaallah tengirangan rasa hormat sim kuring ka para kasepuhan sadayana. Wabil khusus Bapak Syebul Hajat, Bapak Jailani nya, kali Ibu Iroh Rohayati. Alhamdulillah. Oke atuh. Wabil khususna deui ka panganten baru nya. Haturan anu atos teh akad nate Pak? Parantos saudara. Alhamdulillah panganten baru. Panganten anyar akang. Panganten anyar sanaos sim kuring teu acan ningal nu mana atuh panganten teh. Teuing aya teh di kamar keneh. Nu bidang dos minten akang. Haturan. Atuh langkung ti payun hayu urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ieu syukuranana Bapak Jelani kali Ibu Iroh teh nyata sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, mudah-mudahan atuh ieu Kang Irban kali Teh Nadia alias penganten anyar teh, mudah-mudahan dijantenkeun rumah tangga nu sakinah mawaddah warohmah. Amin.
rumah tangga anu tiasa menjaga romantisme rumah tangga. Rumah tangga anu dipinuhan ku keberkahan sareng kasayan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sing bisa menjaga romantisme rumah tangga ulah halus mimitina hungkul tapi goreng tungtungna. Rumah tangga ulah amis mimitina hungkul tapi pahit tungtungna. Biasa pan urang teh aya memeh kawin masuk segala dibayangkeun nya. Rupi-rupi. Cenah lamun Irbad nikah sareng Neng Nadia. Engke cenah bulan maduna ge hayang cenah ka Waduk Dharma. Manawi teh ka mana akang? Manawi teh ka Bali. Bari mawa jejer. Bulan maduna teh. Da Kang Irbad teh kabubuhan tukang nguseup. Hobi cenah Kang nguseup. Atuh da kumaha cenah hayang bulan madu ka Jerman puguh loba kolorna ayeuna teh. Ka kolorna lah muhun ka kaur akang. Ya, mudah-mudahan we Kang Irbad sareng Teh Nadia ieu tiasa menjaga romantisme rumah tangga ulah ari mimitina mah meuni romantis ya. Eta kitu paur. Kemana-mana hayang pauntuy-untuy teu waleh saregena kelekna Kang Irbad. Teu waleh. Hasem-hasem oge disingheup. Alim patebih. Da sono keneh teh meureun nya euy. Heeh. Mak dina mangsana hitut masih keneh diempet-empet. Palaur akang. Ya, beda jeung geus lila rumah tangga mah hitut ge sebling apaan? Teu kagok akang. Teu kagok jeung bukurna deui hibikeun. Ya. Ulah ari mimitina mah ka mana-mana hayang pauntuy-untuy. Ka mana-mana meuni hayang pairing-iring persis siraru anu lesot yang-yangna. Kabobongkong eta. Alias kabobongkong. Init ka warung hayang pauntuy-untuy nganteran mitoha ka sawah hayang pauntuy-untuy. Bahasa oge meuni dipilihan aya nyar kawin mah dicadel-cadel. Manja eta akang kono. Nyebutna kitu barang teuing kapan ka salaki nyebutna aa bebeb. Pap naon? Papa-papap mama-mamam. Yayang. Wah. Dipilihan. Ngomong ge meuni dicadel-cadelkeun. Lempang dinu leueur ge meuni kade tayang. Jayana yeu euy. Nincakna miyihan. Kadetah ye euy tah. Awas tikotok. Paur. Ya. Bilih ti soyodot. Eta. Heg teh heueuh we kajadian pamajikanna sarala kubra. Ieu nu didoakeun eta mah nya. Ai cek pamajikanna teh Neng ti sayayak meuni nyayi kana bujuy. Bujuy nyayi. Aya ku ogo. Cek salakina teh, "Oh, sayang ti Cibiak uhun." Aduh, ayunya teuing atuh ya uah. Atit. Gerak gugah meureun nya. Ya. Dahar pahuap-huap ari anyar kawin mah padahal eta teh ganjaran. Salaki ngahuapan pamajikan pun kitu deui pamajikan ngahuapan salaki bernilai sodaqoh. Dalamun ibu hayang sodaqoh teu boga duit gampang. Huapan we salaki. Eta geuning sodaqoh. Hayang gede sodaqohna sing gede ngahuapanana. Sekalian ku senok tembok. Ulah kagok. Ye. Duh, sok ibu ngahuapan salaki, sok. Wah, dahar ge urang mah heula-heula kapan? Eta kitu. Abong dunia terbalik nya euy. Ai salaki jeung pamajikan dahar pahuap-huap disebut lebay. Eta kitu. Sok aya pamuda jeung pamudi anu lain muhrim can katalian ku ikatan nikah ngajajar di jembatan silih tangkep silih cium disebut gaul si melegug teh. Eta kitu muhun. Ye. Eta. Abong dunia idoy cek aing oge. Terbalik akang. Dunia terbalik. Nya di lain-lain akang. Di mana ibunya sehraksukan saroge dosa ibu muruluk seperti kokotor anu muruluk tina raksukan saroge ibu tah geuning ibadah geuning eta proyek ibu nyeuseum baju salaki geuning dosana muruluk seperti kokotor anu muruluk tina baju saroge ibu nu mata kudu atoh loba siseuheun teh ibu
Proyek teh. Proyek ibadah Kang. Cok salaki teh mah pangyeuseufkeun baju. Alhamdulillah ya Allah proyek. Turun proyek teh. Atoh ibu atoh. Henteu. Mama pangninyuhkeun kopi. Alhamdulillah ya Allah proyek teuy wae. Proyek deui bae muhun. Mah pangagosokkeun salana. Alhamdulillah ya Allah proyek teh loba-loba teuing Gusti. Antukna mah muhun. Tuda ge ayeuna mah heueuh nyaeta teh ngedul. Nah, Geus kabengbat ku WA jeung HP Facebook. da oleh eta digugulung HP. Teuh nya ceuk aing ge riweuh berarti heueuh. Aku nyapis. Ayeuna mah nyeuseuf ge make mesin cuci geuning. Nah, eta kitu. Lumatak nu ka surgana ge lain pamajikanna. Nah, tuh. Mesin cuci teh. Ah, ngaleut eta mesin cuci. Kamana si ibuna Kang cenah? Mesin cuci ngaleut. Wah, anu sanken, Aya eta. anu politron. Maju ke Samsung. Wah, ngabring eta euy di akhirat teh mesin cuci. Heuh. Di absen ku malaikat teh. Sanken punya siapa? Punya Ceyuni. Ceyuni ka mana atuh? Kemana Ceyuninya? Keur WA-an. Ini politron punya siapa? Punya Cekokom. Si Kokom ka mana? Aya Cekokom aya. Ngalah. Eta mesin cucina diheula ka surga. Si Kokom tinggalin. Khawatir Kang. Kemana Cekokomnya? Lalajo si Idoy dulu eta. Ibu Ridho tinggalin ke surga gara-gara si Idoy Ridho. Ya, cek aing henteu bari jeung dikakawak we hayu remote teh. Nya gitu parbut Kang. Nya. Tuh. Sing bisa menjaga romantisme rumah tangga. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok suami yang romantis. Ka istri oge romantis nyebatna ge ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan, wahai kembang ros berem. Ibu osok disebut kembang ros berem tara. Tara. Nya cek aing naon osok urang dieu atuh. Ibu osok disebut si gelis. Gelis. Sok sing semangat nyebut tarana sekalian. Ibu osok disebut si lucu. Disebut si imut. Si nongnong. Si jenong. Si geneuk. Si maleukmeuk. Si pikakeuheuleun. Lah ceuk aing kabeh tara urang dieu. Manehna meureun Kang. Ya, sosok suami yang romantis. Saya. Bahkan istrina oge sosok istri yang romantis. Ka Kangjeng Nabi tara wantun nyebat nami sugan Muhammad tara. Wantun Kang. Nyebatna ge gelar kanabianana ya Rasulullah. Ayo urang mah kasalaki teh. Wani nyebut ngarannya euy. Oh, nya kitu. Gorowok teh pedah ka sawah pedana tinggalun. Heuh. Gorowok teh Daryo. Aya mang Daryo aya. Eta kasalaki. Wantun nyebat nami. Ya, ya Rasulullah. Ngan kade lebah eta nama ulah ting diturutan. Bah pangkat namanya gitu. Ge boga salaki RT ka salaki teh ya RT. Alah. Ya Hansip. Ya lebe. Tong teuing Kang. Aya lebe aya. Ya komandan tahlil. Lamun dikuring mah lebe teh panitia mayit teh. Urusanan mayit. Da sok ngurus nu maot geuning nya. Ageng jasana. Gede jasa sok. Lamun eueuh lebe. Pira kudu paeh rek salat sorangan sia teh. Tinggu cubuk ieu bakal. Wah, sia ieu nu paraeh ngabring marawa sajadah. Watir Kang. Mantak sok boga ATM geuning nya. Naon atuh ATM teh? Aratos di nu maot. Heuh. ATM. Alah. Ya. Nah. Tuh. Sing bisa menjaga romantisme Kang Irbad amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rumah tangga nu dipinuhan ku kaberkahan sareng kasae Kasaya. da didinya Rasul henteu ngadoakeun supaya panganten bahagia henteu. Aku maha.
Didinya Rasul henteu ngadoakeun supaya panganten senang henteu, tapi didoakeun supaya panganten dipinuhan ku kaberkahan sareng kasae. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Kenapa demikian? Kenapa atuh? Orang serius we heulanya euy. Kenapa demikian? Karena yang namanya bahagia itu relatif. Rumah tangga tidak selamanya bahagia, betul. Rumah tangga tidak selamanya senang, betul. Aya suka, aya duka. Aya senang, aya suka. Aya caang, aya eta rumah tangga. Tuh, aya leupeut, aya dalang, aya rokok, beureun kitu nya. Ada geus aya refill tadi. Aya akang hatur nuhun. Beureun kitu nu nyawer ongkoh. Gitu. Alah. Tuh. Ya. Nah, ibu rumah tangga teh senang salamina atawa henteu, Bu? Ibu, Araya, Ibu, sok, wing capek, ibu-ibu kudu bilu capek, weh pokoknya mah. Ibu, Bapak, Araya ya teh, Ibu, Aya, Bu, Aya, Aya buaya darat. Hujan akah darat. Ibu, nah ibu rumah tangga teh salamina bahagia atawa henteu? Salamina bingung atawa henteu? Aya bahagia, aya bingung. Ngan eta ibu antara bingung jeung senang, lolobana senang atawa bingungna? Kulan rupi-rupi akang kulan. Nah eta dina rumah tangga teh aya bungah jeung lieur, nah lolobana bungah nah atawa lieurna. Nya ceuk aing ge sugan aing lain jalma lieur hungkul lain teh. Eta geuning naon? Aya cenah teh. Ya, moal ke mimilu jeung aing sia aya teh lieur mah sabur. Nganteur ya mah. Mun nganteur datang ti heula sia teh. Padahal jelas dina ayatna oge a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha dina ayat ditetelakeun wa min ayatihi jeung sapalihna tanda-tanda keagungan Gusti Allah. Kunaon dina ayat dikawitan ku kecap jeung sapalihna tanda-tanda keagungan Gusti Allah. Sabab ari tanda-tanda keagungan Gusti Allah eta anu nyampak di satung kebing langit satang karaking jagat moal kaitung sanajan cai laut dijieun mangsina. Ieu tanda-tanda keagungan Gusti Allah. Bahkan cek dalang teh mah anak kitab kang teles, anak kitab kang garing, anak kitab kang tinulis, anak kitab kang ora tinulis. Di antawisna urang mah ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu deukeut geura deuheusan, anu caket geura raketan, aya naon jeung aya saha cirina satang tumdir. Tuh. Ya, cek dalang. Bahkan setiap manusia eta aheng jeung mulia ngan teu sakabeh manusia nyaho jeung ngarti kana kaahengan jeung kamuliaan dirina. Ya tos kulan. Geus eta geus dibahas baheula nya euy. Tuh. Lanjut. Teras akan. Tadi dia diantawisna tanda keagungan Allah. Teh yen Allah menciptakeun manusia berpasang-pasangan diantawisna Kang Irban sareng Teh Nadia. Mudah-mudahan singa jodoh serta terasna amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Ya. Naon tujuanana litaskunu ilaiha supaya sakin supaya naon Bu? Naon cenah Bu? Kaheula ulah asa-asa ya. Supaya naon Bu? Naon ai sakinah teh Bu? Ya cek aing kalah ting calengir ditanya teh. Aya Kang, di kaki ngeunah. Naon? Aya nu di kaki ngeunah. Tah, gadenge ku aing. Naon cenah? Ai sakinah teh cenah sanajan nepi ka aki-aki ngeunah aya. Aya kitu. Aya. Apek we bener we eta mah cek kirata mah. Bahasa urang eta mah. Bahasa kirata mah heueuh sakinah sanajan nepi ka aki-aki ngeunah aya. Aya. Kal dituna teh tumaninah teh teh. Kumaha deui? Sanajan tumpak nini-nini ngeunah. Lah eta bahasa urang Kang. Dikeureueuh we nya euy. Sanajan geus nilep we hayu. Det nilep nepi ka ngarengkol juga titinggi. Alah. Sapia. Hanya ti dogong cek aing oge. Nah. Patlot. Dituyun. Naon ai sakinah teh Pak? Ari sakinah teh teng naon cenah? Tentrem. Ya. Cing, lamun nya eta rumah tangga tujuanna tentrem, ibu tikawit nikah tika pungkur dugi ka ayeuna hirup beuki tentrem beuki lieur. Bulan? Beuki tentrem beuki lieur. Padahal teu aya dina Quran yen Allah ngeciptakeun manusia berpasang-pasangan supaya maranehlah lieur. Teu aya. Tapi supaya nah cenah lamun kitu mah meureun bohong cenah Quran teh. Raku akang. Sok da dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa da rumah tangga mah nambahan kalieur geura sok. Pantos kana kitu. Leres Pak. Wios dikitukeun heula wios. Kenyataan. Sok geura urang pikir. Urang di mana lengoh lalaki khususna keur lengoh mah keur teu boga pamajikan, boga duit teu kajeun. Bebas akang. Boga duit meureun syukur, henteu meureun paduli da lengoh. Tapi di mana geus terikat ku tali pernikahan muncul kewajiban manehna kudu maraban anak jeung pamajikan. Kapan eta nambahan kalieur geuning nikah teh? Geus boga pamajikan muncul kewajiban maraban ngimahan makean burusu teh anak kudu diparaban, kudu disunatan, kudu disakolakeun, kudu dipasantrenkeun, atuh nincak gede dewasa wa in balago fal yujawijhu kudu dikawinkeun. Kapan eta nambahan kalieur geuning? Nambah-nambah Kang. Leres Pak? Yes. Meureun Quran teh bohong meureun. Kumaha teh atuh? Litaskunu ilaiha. Lain Quran nu bohong, urang anu teu ngarti kapan tujuan nikah teh litaskunu ilaiha. Naon anu matak tentremna dan nikah mah matak lieur sia. Mana anu matak tentremna? Baca di ayat awalna wa min ayatihi jeung sapalihna tina ayat-ayat Allah. Ta eta nu matak tentrem bawa ayat-ayat Allahna atuh. Sakedahna muhun. Beres Pak? Kartos Bu? Da urang mah nikahna dilaksanakeun, ajaran agamana dijalankeun, ari ayat-ayatna ditinggalkeun geura sok. Ari nikah mah dengan mas kawin seperangkat alat salat, ari salatna tarara. Leres Pak? Aya nu kitu aya. Mas kawin seperangkat alat salat, ari salatna tara. Kemana? Aya. Aya nu kitu. Seperangkat alat salat, ari salatna tara. Dengan mas kawin seperangkat alat salat dan Al-Quran, ari Quranna dibaca tara. Tuh, masuk akang. Ya. Alah. Doayeuna mah saribukna teh maca WA we nya euy. Eta kagugulung HP. Salaki pamajikan diuk ngarendeng pikiranna mah ka mana karep we teh. Masing-masing eta teh akang. Mang Peri WA-an jeung si Pera. Alah.
Si Intan WA-an jeung si Anton. Alah eta. Nya. Wah. Ngagugulungna teh HP we, hudang hees lain wudu nya Bu. Naon atuh? HP di teangan, mana HP? Mana HP? Mana HP? Padahal dikedengan ku manehna. Kalau ngaganjal ka manehna. Alah. Pakot tetengan teh lain yangan Quran HP nu teangan teh geuning. Toleh eta HP. Eta cek ibu heueuh bener cenah dulu. Bisi aya WA cenah. Eta ngarumasyakeun manehna geuning. Inung saha ada teh? Eta bisa aya WA cenah kan. Alah. Bisi penting. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jong-jon we lah upin ipin teh. Kirining mah HP ngabecir lompat teh. Oh, si babaranting. Bebelaan ti babaranting. Ai sugan teh HP. Naon atuh? Orek tukang baso we kudu nang kirining. Lamun baheula mah geuning model aya tukang baso euy. Kumaha cenah Kang? Gogorowokan. Kumaha? Aya budak ceurik hayangeun baso. Gorowok inungna teh ngageroan. Mang Baso. Mang Baso barokah. Eta tukang baso digeroan teu ngaliuk-ngaliuk. Noyon we hayu. Ari isukna ditanya, "Mang, kunaon kamari digeroan teu ngaliuk naha beak basona?" Tuh, naha teu kadenge, lain teu kadenge, tapi beak baso. Talamun ayeuna aya jelema digeroan ku adan teu ngaliuk-ngaliuk, lain teu kadenge teh. Kumaha atuh? Ngan basona beak eta jelema teh kari gorobagna hungkul. Gorobagna hungkul kan. Ye. Mentak nu di tanganna teh HP. Hudang sare nu di tanganna HP. sok sing kompak. Hudang sare nu di tanganna HP. Arek sare deui nu di tanganna HP. Arek kaondangan nu di tanganna HP. Arek ngising nu di tanganna HP. WC seteh. Nya WC eta mah Kang. Ari si arek modal luhureun HP. Eta HP WC akan. Ai maneh rek ngarukutuk luhureun HP itu. Piraku. Arek ngising di tanganna WC. WC bari mawa HP. selfie bari modal oge seteh. Sok. Babakeun eta selfie. He. Tuda urang mereka undangan oge. Selfie heula nya Bu. Biasa dandan. Geus gaya make batik geuningan. Dipoto duaan bari mele letahna teh. Nya naon tadi kudu mele ai selfie. Gaya Kang. Heeh. Cekrek. Update status. OTW dulu ya guys. Mani manja si ibu. Aya nu kitu aya. Keur beda aing ge osok sarua. Arek dahar eta kejo dipoto heula. Kumpul Kang. Jeung deungeunna dikumpulkeun nu geus haseum ge dihijikeun. Dipoto eta teh. Amih loba. Ngarah pantes. Cekrek. Makan dulu ya guys. Yang mau merapat. Kumaha sia lamun sadesa datang kabeh. Bahaya Kang, repot. Ya. Bisa-bisa rek paeh ge selfie. Babakueun teh cenah. Da kusabab babakueun. Eta keur sakaratul maut geura selfie. Masih inget keneh kana HP. Keur kujujang kajajang. Eueuh. Yalah, ieu. Ieu. Alah, sakarat. Eueuh. Cekrek. Mati dulu ya guys. Jangan lupa nyusul. Kusak modar kan. Babakueun teh eta. Alah. Da ieu nama aya TikTok sagalanya euy. Eta sing budak TikTok kalau Barudak sakola make seragam SMA nyanyi bari nyorong susu. Eta kitu.
Entah apa yang merasukimu hingga kau tega menyakiti aku yang tulus mencintaimu. Entah apa yang Can rapih laguna ge. entah apa yang merasukimu, entah apa yang merasuku sia kasurupan tah. Manehna kasurupan. Leuh. Neangan kasurupan. Kapan aya deui seruling SpongeBob nya euy. TikTok teh da Kang lo. TikTok geuning. Anu dihareup geuning bari mundur. Bari video bari tenggeng bujurna teh. Tenggeng eta muhun. Ngaleut biasa. Nu tukang meureun baladna ngaleut nyusul. Leuh. Bari joget. Heeh, seruling SpongeBob geuning. Oh eta teh ya. Heeh. Leuh. Osok juga nama Kang ya TikTok. Nah aing kalah kawogelo sia teh. Kebawakeun TikTok. TikTok ini. Sok aya nu kitu aya. Eupan anak maneh teh. Alah, Usum TikTok teh usum. bawa ayat-ayat Allah na kana rumah tangga teh. Sakedahna. Ibadahna, salat 5 waktuna, Sakedahna. baca Qur'anna. Nya. Alhamdulillah ya. Saya Kang. Mawi ayeuna ku pangaosan oge sasiereun sabeunyereun nyawer ya teh ka panganten. Muhun. Atuh pon kitu deui kasadayana boh panganten baru atawa panganten bari Aya panganten baru. alias panganten nu geus bau teh ya. Bari muhun Kang. Da ayeuna teh masih keneh dina nuansa pandemi ieu teh nya. Eta muhun. Data-data ti gugus Covid teh beuki ningkat we ini. Saurna mah muhun. Nu matak prokes teh euy. Nah, ini Kang. Make masker, cuci tangan. Sakedahna. Padahal dina agama mah geus dibaheula prokes teh. Unggal waktos sama Kang. Lamun dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa ku urang. Wah, kumaha teh Kang? Aya hikmahna ieu teh euy. Aya kitu. Sok geura ku ayana corona Jakarta nu terkenal dengan kemacetanana, polusi udara, ku lalu lintas geus hararese, ditertibkeun geus hararese, dibere corona da ngiles kabeh atuh. Jempling ya Kang. Sieun ku paeh mah. Eta. Atuh perusahaan-perusahaan anu nimbulkeun polusi udara jeung limbah-limbah pabrik ayeuna eureun operasi untuk sementara waktu. Kapan langit teh bersih deui tina polusi udara. Limbah ngirangan Kang. Limbah ngirangan. Anu tadina sibuk ku pagawean, katungkul ku pagawean. Di kota-kota baralik deui ka imahna ngahiji deui jeung keluargana. Kumpul riung jeung sanak kulawargana. Nya dina kadaharanna urang teka kontrol, kadaharan anu terkontaminasi ku kimia-kimia. Kapan protokol kesehatan makanan yang bernutrisi? Nya kapan di urang mah loba geuning kadaharan bernutrisi teh. Alami Kang. Nu alami nu nyehatkeun. Da urang mapan kadaharan ayeuna mah geuning geus rupa-rupanya. Kadaharan kota. Wah, kadaharan kota mah geus teu ngalarti aing mah aya kebab. Aya kebab muhun, aya kebi deui. Nyahona ge kebi we aing mah. Heeh. Dahar seneng hees beuki. Jadi kebi. Jadi kebi we aing teh komo ari manggung ke gerang ke berkat. Aing mah euy. Sugan sateh eta oge. Manawi. Ari osok urang dieu. Ibu, ari urang dieu ustad sok di kardusan tara. Osok. Dulu etah osok cenah euy. Cilaka atuh aing turun ti panggung diasupkeun kana kardus. Siap-siap Kang. Rupa-rupa kadaharan eta teh nya. Fried chicken, Aya Dunkin Donut,
anu bolong-bolong tengah he geuning ayeuna teh enaon deui kadaharan nu keur booming seblak kaseneng pamajikan aing seblak tah indit katalaga aa seblak indit ka Cikijing aa seblak mantak aing mah ka mana-mana geuting sarablak we hayu aya deui hamburger hambur duit ger parasea makanan-makanan nu terkontaminasi ku kimia lain ulah ngan ulah berlebihan da sagala rupa ge anu berlebihan anu israf teh hade ieu teh nu matak ayeuna mah panyakit teh rupa-rupa geuning nya rupa-rupa penyakit wah da kadaharat ayeuna mah geuning pare ge geus ku obat euy racun pare geuning geus ku racun tanahna geus terkontaminasi ku kimia-kimia jadi hese we pepelakan teh kedah be dipupuk anu subur jadi tandus ya penyakit berupa-rupa aya tumor eta Kang aya kanker aya naon deui aya stroke aya diabetes gula basah dan gula kering eueuh gula kawung mah nya euy caya Kang gula bodas rupa-rupa teh beda jeung baheula penyakit teh wah penyakit kampung paling baheula mah naon penyakit teh atuh bisul budug hapur nawangan rombeheun naon deui kekeongeun penyakit baheula paling banter ge naon atuh da burut meureunnan kutil atawa penyakit naon geuning eta burut teh cek medis teh euy hernia nu sok buku kak bakekok ai leumpang teh geuning hernia dan naon da kadaharan baheula mah atuh naon paling ge sampo ganyong panhui eta Kang barudak ayeuna moal arapaleun kana ganyong kana jonghe tolod reundeuk poh-pohan jaat naon deui roai naon atuh jaat barudak ayeuna moal arapaleun kecepot gendot kadaharan baheula mah nya euy kulub ganyong anu sok mantak geledeh hitut teh geuning kulub hui eta Kang nu mantak nu ngaronda teh zaman baheula mah bari jeung kulub hui nya belum sampe nu mantak nu ngaronda teh bari kontes hitut geuning baheula eta nah samarukna henteu alus pan alus teh miceunan penyakit membuang gas-gas beracun teh gas tak berguna tah Kang gas tak berguna sebling gitu nah bara kaya hitut lain nikmat gitu teh nikmat pisan Kang da hitut teh nikmat teh nya Bu nolongsong nepikeun ka aya jelema hayang bisa hitut tatamba ka rumah sakit ka mana-mana sok da meureun liang kaina mepet teu bisa hitut terhalangi indit ka rumah sakit ada apa ini Pak waduh ini Pak dokter saya udah 3 minggu ini tidak bisa hitut ini saya mepet hitutnya dari atas teram ngacokan ayo cek dokter teh wah bapak telat ini bapak harus ke luar negeri di sini tidak ada alat untuk mencopongkan liang tai bapak nepi ka blas ka luar negeri sok nepi ka ngabelaan ngajual sawah ngajual kebun ngajual balong bebelaan hayang bisa hitut tuh berarti mahal sawah mahal hitut Bu teh hitut Kang kanya kajual sawah gini Ibu berarti mahal sawah mahal hitut teh ya mahal hitutnya nu matak urang mah kajeun teuing teu boga sawah lega ge kajeun teuing teu boga balong anu gede kajeun teuing urang mah imah teu gede atuh imah teu gede gede-gede hitut urang mah nya kitu beriheun Kang Bu matak rek naros ye ieu mah milih mending keneh urang teu boga sawah tapi bisa hitut atawa mending keneh boga sawah lega tapi teu bisa hitut
Keke sakali deui ya. Milih ya milih ya. Mending keneh teu boga sawah tapi bisa hitut. Mending keneh sawah lega iplik aplak tapi teu bisa hitut. Saga nih, lega sawah bisa hitut cenah Kang. Kapan cek aing ge milih lain dua nanas teh. Aing ge hayang atuh kitu. Mending keneh teu boga sawah tapi bisa hitut. Da sawah mah bisa dibeli. Gampang Kang. Ari hitut ek di mana meuli sok. Can aya penjualna Kang. Da kuring mah ngomong sote teu boga sawah tapi duit mah loba. Jeung meuli sawah. Ari hitut ek di mana meuli sok. Can aya Kang. Nya lamun hitut bisa dijual da meureun ke teh Pak Jailani teh tas hajat teh boga modal. Eta Jeung muka usaha kentut. Melayani meureun Kang. Melayani jasa kentut. Eta engkena teh jadi kasohor. kumaha? Depan ai jelema mah kumaha usaha. Kumaha usaha titel. Lamun Pak Jailani usaha kana galon, meureun Pak Jailani galon. Galon. Lamun Pak Jailani usahana kana ayam, meureun Pak Jailani ayam. Eta Lamun usahana kana hitut, meureun kasohorna Pak Jailani hitut. kentut. Kete Pak Jailani teh masang plang. Pasang iklan. Jual beli kentut. Jasa kentut Kang. Jasa kentut, Bapak Jailani kentut. Harga tergantung bunyi. Tergantung suara cenah. Kata Pak, saya mau beli kentut. Anu kumaha? Saya mau beli yang suaranya menggelegar. Yang bagaimana? Yang tut. Waduh, itu harganya murah. Geuning murah eta. Karena suaranya nyaring tapi tidak ada apa-apanya. Bau pun tidak. Cenah Pak, saya mau beli kentut yang bunyinya Mahal meureun kitu mah. Itu mah harganya agak mahal. Naik. Kenapa Pak? Karena itu suaranya unik. Unik. Bisa dibuat ringtone. Nada dering. Nada dering. Saya mau beli yang suaranya pes. Kumaha hargana? Waduh, itu mah mahal banget euy. Nah kumaha kitu? Berapa Pak? 500.000. Elah, ini mahal. Kenapa? Karena suaranya kecil, halus, merdu, Salah. pes. Suaranya kecil, halus, ngan bauna Mejeh. Bauna mejeh. luar biasa. Jadi harga mahal. Nah, rada mahal gitu mah geuning. Jamruh aing penting ieu euy. Kenapa saya mau beli kentut yang tidak ada suaranya, nyaho-nyaho bau weh. Kumaha kitu hargana? Tah eta mah mahal pisan. Geuning. 1,5 juta. Alah, Kunaon mahal Pak? kunaon mahal? Sabab eta hitut sanajan eueuh sora tapi nyilakakeun ka bina-bina. Nah kumaha cilakana? Bisa dipakai mitnah batur. Alah. Alah, bisa aya kapusing. Hitut we nu soraan. Geger Kang. Gehgerkeun we pakubu. Geus cilaka tak kubu. Matak sok dihitung geuning baheula mah nya. Kumaha cenah? Tatitut belum sampe sahanu hitut sahanu ngambe. Dibawa ka saung butut ari balik pak celetut maneh. Baheula mah kitu Pak. Alah kitu. Kayak itu Ari pek teh pak celetut teh ka diri sorangan geuning aing. Dek teh daek aku. Itu Ya kitu. nikmat geuning eta teh nya hitut teh. Nu matak ngadaharan teh kulum hui, kulum sampe, jelekuk. Ngan ulah kena-kena hitut eta jadi nikmat. Yo disebling-sebling kana beungeut pamajikan. Kirang sae Akang. Pernah kejadian ka tukang kendang. Kumaha cenah? Balik manggung teh meureun melekbak beteungna. Ka pamajikanna teh eta pamajikan keur titilep. Mama, Alah. kesini dong sebentar Mama. Alah. Papa punya kejutan. Alah naon atuh kejutan. Kejutan naon cenah Papa keur titilep? Titilepnya di dalam sarung Bapak saja. Alah. Aya kejutan cenah. Ada kejutan apa ini Papa? Mama masuk saja ke dalam sarung Papa. Papa ada kejutan. Alah. Maknya kejutan masuk karena sarung Bapak.
Kan di dalam sarung bapak ini ada door prize. Door prize eta. Atuh sore keneh, nggak apa-apa. Kan hujan ngaririnci. Surprise ya mas surprise. Tetangga Jarempling, anak di sare sini masuklah ke sarung bapak. Oke, atuh papa. So, ayo blus teh asup kana sarung salakina. Langsung gep dipengkek. Eta pamajikan saminggu kapehong teu eling-eling. Pingsan geuning. Weureu jika nama. Weureu atuh ketempuhan eta tukang kenang. Alah.